Tenang, tenang lah, tenang. Sok lihat deh. Acan jadi tawaran. Nah, Sok. ya, Cuma senang. Sok ayeuna. biasa reka dia. Kenapa yang penuh goreng? Kalau tinggalin bodas kaliwat, dia jumpat. Wah, semua halusinasi. Nah, jadi tadi yang laporan di warga. Cina Laporan kalimantan, kalimantan duit cina. Cina nempo aja jelma nu sok manggul naon jam 12 itu. Jadi orang sok benar pak, naonnya? ti iraha ningali teh jadi masalah parah. Ningali mah tadi ngan laporan warga kamari tah. Anu sama laporan eta bisa jijieuna lah. gue Masuk dipercaya geura. Tah eta kudu dipaluru heula bisa jadi ieu pertama ketempuhan orang tengenah ya jagana bisi itu. nya eta kudu dipasikeun. Laporan deui teu ka Pak Guru. Moal kan ngaji gitu pak. Ngaji ya aya pasti ngaji mah tuh di masjid ngaji Quran barudak eta pak. Biasa nu nyatilan duit nu dekat ciri geuning. Naon sih teu ngarti urang mah. Apa ieu mah teu update euy aing mah lah. Urang mah percaya nu kararitu Cingernya engke jam 12 leuwih urang tungguan. ya hayu sang tungguan yuk cenah jam 12 lewat biasana sok lewat di rumah. Yuk sang buktikeun. Panas sekali ini lah. Orang tewas kali ya sok urang ge sarua. Aduh, usaha banting tulang, dekat tulang taleng buntang banting jam sakieu. Ya Allah, hasil. Balik teu mawa duit, si Nyai pasti mau mere ieu mah. Dilakon hirup ieu aduh, mana dianterkeun kudu nungan ieu lah. Tuh pak tuh jalan mana tuh? Mana? Jalan lain itu. Itu kan itu tuh. Jalma eta mah. Eta supuna kita napak hidung tuh ketinggalina. Baju lagi hideung. Zaman lagi hideung di sarua. Pak di. Nya, Cinggra geruan pak. ngisieuna lah. Geruan. Saka dieu. Itu. Itu si Jamun. Aing berjik mah. Berjik tang jalma eta mah si Jamun. Si ngajaran lah sampurkeun. Yung sampurkeun. Kepercayaan. Malah ini teh. Puting mah mau tong. Ari salira maksudna naon? Eta penting-penting memotong di mana? Kok. Ini sih anu kitu hungkul. Kalau ogohan, urang curigaan maling. Lain. Peda layak kieu. Mata pupuh dia. Tengan dong. Jam. Orang talapung Kampus. Ya makanya ulah sok sadang undang-undang, sok ngadon percaya. Pan ditanya tadi guys bener-bener kalau ngamuk Nya atuh dituduh itu para rubuh. Rasain tah tendangan si Madung. Kalau tubuhan sama maling. Masih di nya mah cabak supuna natan sudah ngambang pada hidung tadi majuna. Waduh Pas menang kulitna sarua hideung jaga di dieu. pas bener dah Ya. Mantap menjadi jalmi nya. Jalmi sanes. keresek pak jamu lah Tiba lah zaman keresek wae. Ulah sok langsung percaya
pemukan karari itu yang benar-benar terus mana aya berita naon informasi naon sing di Paluru bener-bener benar pak berarti kudu Masuk. di iya nya kudu jelas masuk nyingsieunan batur deui eta jalma teu waras isu-isu teu jelas eta bisa jadi naon informasi nu hoax nya pak duh hampura pak geus jelas aya nama jalma eta mah tadi cukup hampura kedua ya ieu mah kudu disampeurkeun pak lah nya minta hampura ka ya itu siap lah apa si jamun mah tendangan lagi maut atuh ya dieureun ngarasakeun kumaha ditendang lumayan nyeri yang geus ka ditu nyalah kali itulah baik ngabejan warga deui heeh sok kalian talapungan gantian urang talapung dia nya nah nuhun pak sami-sami yuk assalamualaikum ya waalaikumsalam